yang sakadar rukun wudu rukun beda. Di Pagahan ku kiai pesantren Salabiyah rukun wudu jeung ku pesantren modern rukun wudu keneh nancep ka jero hatena nu beda. Rukun wuduna mah akur bae. Mun cek ya akur ditu gendep di aing 7 tuh. Cek aing ge beda akur ngan nancep ka jero hatena. Sebab naon? Unsurna nu beda. Pesantren Salafiyah mah di tunangarana dibayar embung, di alam embung, di cawad embung. Naon tuh? Kada waktu gitu betul. Ayeuna nama pan? Teu menang teu dibayar. Teu menang teu dibayar. Tak bedana sapas kitu. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa kadza lan hale kadza wa kadzalan iku kaya ikilah iki goni ma akhadhahu utawi barang kang ngalepu ing ma wahidun sapah wong suci awajamun atawa wong akeh min daril habis saking desa kafir hati sarikotin kalawan nyolong aujida atawa dan temuyuk maka hayatil luqutati kaya tingkah tetemuan Allalah sahih mungguh kala safainam kana kaunul muslimin maka lamun kongang opo anane iya mutaqo ikut tetap kadang kang muslim wajibat ta'afifuhu maka wajib oponnya labar kenane mutaqo walil dimina lani gua nanggade wong kang ngajara kabeh atabasutu tawi gawe kajembaran pilgoni mating dalam jarah biakhdil kuti kalawan ngalep ing pepanganan kekuatan mayasluhu bihilan barang kang patut ma bihi kalawan wala milan daging wa syahmilan gaji wa kullu ta'amin lan saban-saban papanganan yutadu kanden biasakeun poden pangane ya kullu ta'am umuman ale umuman tawakkul ta'amin ya tadu kang biasakeun ya si wong ing mangane ta'am umuman ale umuman masih kene ngebahas tentang peperangan cik kajian musannif kamari wal malul ma'khudhu min ahlil harbi harta nu dicokot ti ahli harab secara paksa itu adalah gonimah. Wah di urang mah aya ge kamari keur memeh reformasi
di Beuleman toko Cina, warung Cina dibeli. Itulah politik. Nu kasalahan mah tuh toko Ki Haji ge dibeuleum bae. Kasalahan nyaho mumusuhan tadina. Aya dendam kesumat, aya kebenaran beuleuh. Kula mah teu nyaho caritana. Santri mah tilok nyaho urusan politik santri mah. Tilok nyaho. Kuari ge santri mah teu nyaho. Dolar cenah naik 15.000. Atuh ka dolarna ge santri mah pan teu nyaho. Atuh sabodoh. Pokokna teu nyaho we ge santri. Tah ahli sorga mah kos kitu. Siapa deh? Iraha santri boga dolar atuh teh nyaho. Masyaallah boga duit 1 juta teh asa dunia milikku. Eta 1 juta. Mun dibere 10 juta geus ngageter lilinieun. Dibere 100 juta modar. Tilok boga duit santri mah. Sedengkeun cak Kangjeng Nabi begitu kaula ditinggalikeun ka sorga, masyaallah. Anna aktsara ahliha al-fuqara. Mayoritas penduduk sorga adalah santri. Ya Allah, fuqara teh manana santri? Sebab fuqara teh mayoritas santri. Mantak awewe embungan dikawin ku santri. Susah. Je, teh jahoan deuk dibawa ka sorga teh budak. Kawin jeung santri mah di dunia susah, di akhirat wallahu a'lam. Sorga lah. Aduh Gusti Allah lagu. Teh pokoknya teh jauhan santri maka dolar timimiti 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 teh ayeuna. Iya tulos teuing. Deuk 20.000 gepek teh teuing aing mah pokona mah nyaho-nyaho balik kudu aya beti kolot beres. Geus sakitu bae santri mah. Balik mau beas bae ka dieu. Mau duit beres ngaji deui. Tah tenang jadi santri. Cek bupati lamun kos kitu kabeh negara wah bangkrut. Ya dicekel ku sia ge kuari bangkrut. Ayo lawan ku urang. Sia ge nu pinter nyekel negara bangkrut. Emang bangkrut tak urang bangkrut bukan. Pan cenah kieu nya nyahoanan, lain nya nyahoanan nyaho. Jipan lain teh jipan. Aduh. Bangkrut min jihatin, maju min jihatin. Tuh santri mah asal geus kitu ngarti tah. Anu lain santri mah teh nyaho. Naon sih min jihatin? Ngaji mentak ge. Ye. Satu sisi kadeuleu maju, di sisi lain mah bangkrut negara. Loba nu marabok bangkrut, tetanggung jawab ka bupati. Nu zina bangkrut ta negara. Ketika dioyag-oyag bacara NTB panut teu zina ge kabagian. Teu pamalingan ambalaya bangkrut ta negara. Negara maju mah eueuh nu mabok, eueuh nu judi, eueuh nu zina, TV tayanganna marhaba kabeh. Stel isuk-isuk martaba, marhaba, lohor marhaba. Paling maraca Quran. Cek Haji Pendit teh tutup TV resep aing mah geus kitu. Naon marhaba deui. Gusti eta baju kakaret. Aduh, nah kula mah teu nyaho ge loba jelema manggulan TV. Jelema manggulan TV loba amat teu kamarana sih. Nu TV, nu tarigu, nu macem-macem mah. Cenah eta. Keur dibeuleumman. Dibeuleumman sih di bawaan. Wallahu alam.
ternyata oregana dibawa eta harta nu dibawaan pada waktu harita eta bakal lain ti ahli haram penduduk Indonesia mah nah temerangan ka urangna aju dibawaan ka imah masing-masing eta mah jadi hutang maling da mangaran kudu diantar-antarkeun deui. Awas dah nu maling TV, nu maling piring, nu maling gelas, tampung di Haji Pendi. Wah, tuh mal datang gak ditu. Sarua pamalingan teman. Ta eta lain goni mah tamakos itu mah minimal orang minta hampura ka Cina. Waduh Cina kiai, tuh buku mah minta hampurana. Iya tuh hirup kene nganana. Kok ya? Waktu kemarin Dardirdor itu apa itu Dardirdor? Kemarin waktu mau reformasi kan pada dibakari dia. Saya salah satu orang yang ngambil TV. Mohon maaf ya, minta ampun. Utang lu. Emang gua dapat ngambil dari kakek gua. Gua dapat beli. Berapa lu ngambilnya? Ada 10. Oh, lu banyak ternyata ngambilnya. Tak kan berat kayak di akhirat. Masya Allah. Nah, gejolak politik batuk teka harti kurang di ayat kitaban pan politik urang politik teta urang man sakadar jadi korban politik. Komo kiai makan teh nyawana naon ngan sakadar jadi kuda doang. Keur meujeunna diteudeunnan oles ciahar beres politikna nyapluan sorangan jaga ditu ngubrus ya tah ulah sok jadi kos gitu geus ambalayah kiai korban politik. Masya Allah eta cenah kuaripan kiai anu jadi wakilna termasuk bapana korban teh mah. Iya kiai eta nyana onam teman nang sakola kiai modern kemudian jadi tim sukses mejena. Tapi kiai salah papan sekolah asad henteu. Bayaran aja bayar ku suluh. Sarua jeung Haji Pendi. Mantak ngitung 18 kali 18 teh nyaho nya mah. Teu kumaha sugihna tuh. Tah itu menjana memang mejena. Pesantren sekolahna di pesantren anu terus ke Al Azhar terus ke Turkiye itu emang ngejir bata terus jadi tim sukses atau ngejir sekalipun nyana calon DPR calon bupati emang parantina janang sekolah Aisyah sapira nggak ada abang di pondok masa nyen utawi iku jadi DPR. Bangkrut negara. Nanti cenah kudu jadi tim dong lah korban politik. Nu mantep kula ngomong kitu teh ieu nu nyekelan agama teh airain pesantren salafiyah mah tu sahaju pesantren salafiyahna. Ansrup kanu kos kitu ieu agama terbengkalai geus puguh dicekel ku kiai anu di pesantren modern mah geus teu murni agama teh. Lantaran lengkahna teges lain agamanya namangan sakarang administrasi asup kadinya dengan sakadar tuh ieu nyekelan murni ge agama dicekal ku pesantren salaf nu tadina teu sakarola meujeunna lah sakadar rukun wudu rukun beda di pagahan ku kiai pesantren salafiyah rukun wudu jeung ku pesantren modern rukun wudu kene nancep ka jero hatena nu beda rukun wuduna mah akur bae mun cakian ya akur ditu genep di aing 7 tuh cek aing ge beda akur ngan nancep ka jero hatena sebab naon unsurna nu beda pesantren salafiyah mah di tunangarana dibayar embu
di alam embung, di cawad embung. Naon tuh? Kada waktu gitu kata we. Ayeuna nama pan? Teu menang teu dibayar. Teu menang teu dibayar. Tak bedana sapas kitu. Entak nancem ka jarat. Sok bayangkeun. Nang ngaji di kiai pesantren Salafiyah mah haju inget bae. Masya Allah. Tapi nang di pesantren modern poho tereh ka pohona. Pesantren Salafiyah pohon we. Atuh cacak-cacak pesantren salah poho atuh komo disia. Beda lah. Duh cenah kieu masuk agul kitu. Ji, itu lain agul. Aing keur agul itu agul. Seperti etal. Sebab lawan ikhlasna anu beda. Pokoknya dihitung ku tahap ikhlas. Kula lamun nyaritakeun dongeng-dongeng bapakna nu masantren anak ka pesantren Salafiyah. Daerah Ciledug, nu daerah gitu Kembangan, anu mararah. Anakna nu hiji mah di pesantren Salafiyah, nu hiji di pesantren modern geus kaluar. Dongeng ka kula. Pesantren Salafiyah mah begitu datang ka imam ditah jadi imam, daekeun. Tegep deh. Bih, mantep jasa. Jadi imam lagi salah-salah ge ya wajar lah. Itu di pesantren modern betul daekeun taraweh acan. Ya cerita taraweh. Ban marah. Masya Allah. Si ieu mah deres daekeun jadi imam ieu mah taraweh kitu daekeun salat ke hampir. Oh, hampir dibabukan ku bapana. Cek di pesantren modern meneran kadinya deuleu tuh nu berhasil. Berhasil mana coba? Nu ibadah. Eta cenah nyieun sakolaan, heuh kadinya mah ngajurus. Jurusan anak kadinya entek kula bakeur cerita jurusan. Di pesantren modern calon DPR wajar, tim sukses wajar. Kiai salaf mah ora wajar ge widih. Lah iya ge, ora ana jurusane. Uwis so permen. Lah wis khususon pesantren Salafiyah jurusane ning surga iku idi. Mengkonon cenah mah. Cenah mah ora diajak ge we. Melu dan taleni we ora apa-apa. Dan gusur. Nah, ieu mah keur carita harta menang nyokot ti ahlil harab secara paksa ghanimah. Lamun tadi bahasana teh bahasa peperangan. Kumaha lamun dicokot dak ku perorangan saurang nu nyokotna wa kana ma akhadha wahidun. Termasuk ghanimah kene harta anu dicokot saurang nu nyokotna teh saurang ti kafir harabi ti kafir ahli harabi kufar nu nyokotna saurang atuh ghanimah bae sarua bae au jamun tawalobaan min daril harab ti nagara harab ti desa harab bisarikotin kalawan nyolong atuh sarua bae okos dongeng dina Bukhari teh Kangjeng kedatangan tamu kemudian nyaritakeun tentang Islam kebaan aya meureun sekitar 10-an aju kadeleuna bangun bagus arasup Islam. Setelah asup Islam kemudian manehanana cicing di Madinah teh teu kerasan. Terus bebeja ka Kangjeng kami mah teu betah di Madinah teh lantaran cuaca nu berbeda. Kami mah ahli lain ahli, kami mah ahli tani lain ahli ngangon lain ahli perah. Garering entek cek Kangjeng Nabi gatuh erek kaluar bati Madinah oh basalah urusan muryang cek Kangjeng Nabi
gerokeun tah si anu tukang ngangon onta Kangjeng Nabi bawa ieu onta nu keur meujeuhna malalangkar jang obat ngobatan manehanana sok bawa di luar Madinah nyana merecai susu ontana bahkan ala kadar jang obat jeung cai kieu diinum mur yang panas mun nginum cai susu onta jager terus diinum jager Masya Allah ternyata nyana malalurtad geus murtad pengangona dibunuh sanesna dibunuh kemudian onta Kangjengna dipal. Ya Allah, ya jahatna luar biasa. Salah satu sahabat ngadenge berita, Kangjeng ge termasuk ngadenge berita. Susul. Disusul ku saurang dipanah. Beunang capai. Sageusna pae salah saurang nu sejen maka dihirup kene. Bawa ke Kangjeng Nabi ka dieu, dibawa. Sageusna dibawa dibunuh hartana dicokot gonimah satu eta gonimah we tetep kedua nu kabur ti Kangjeng Nabi murtad susul beunang cokot hartana jadi gonimah sababaraha qabilah anu kaluar tina Islam dicokot hartana jadi gonimah baik ku saurang dicokotna maupun ku loba gonimah. Nah, eta aya aturanana di negara Islam mah di hukum Islam. Di urang mah lantaran lain hukum syariat teu apal urusan pergonimaan. Nyahona urang mah pajak, nyahona urang mah aya dana sosial. Tina haji bae ge urang mah teh teu nyaho kuari geus aya sabaraha triliun teu nyaho. Di zaman Pak Harto bae ulah zaman baheula teuing zaman Pak Harto. Saurang sabaraha duit per hulu kuari geus sabaraha puluh tahun ka dieuna Masya Allah kadi kuari keur carita 200.000 bae nu munggah haji saurangna keur carita 2 juta bae dicokot per hulu kalikeun ta per tahun sabaraha kalikeun ta per tahun sabaraha cepet atuh ayo sia duit sia lain pan atuh tuh kan 200.000 manusia nu munggah haji keur dihitung leutikna saurangna dicokot 2 juta berarti 2 kali 2 opat naon eta tuh kan eta sataun encan di zaman Pak Harto kadi di SBA beda tangga di sabaraha sabaraha ka mana ta duit eta Masya Allah ieu keur carita duit-duit koset loh kayak nyaho bae cenah kiai lain hayang nyaho lain hayang nyaho geus nyaho wih orang masyarakat ge wis kuningan ge wis weruh woi teu kawana tah badak depag kikieuan di hareupeun urang teh ya woi bupati pake kenong dan lain sebagainya tah duit eta bae geus sia jangka neraka meujeun ji ka mana ngaleos nang aleos kamana ya Allah mejina jang ke neraka mah eta ge encan pajak dan tah urang lamun ngitung-ngitung kos kitu tuh ngitung kos loba dana-dana siluman anu nyilum tah eta Masya Allah emang kiai hayang bisa numbung aing kebagian atuh hayang balah lumayan atuh aing di sisi neraka teu hanai aing duit kos kitu jang naon aing sugih duit aing triliunan atuh lamun hayang nyaho duit di bank ampualaya nu saha nah ieu mah keur carita nu mantak ngaji teh pan supaya nganyahokeun kasalahan abe urang nyadar aing ngaji teu nganyahokeun kasalahan makan moal nyadar-nyadar urang jadi polisi ulah bagus bae anu dicaritakeun ngaji abe nyaho kasalahan polisi
jangan nyadar ja agama nama sarua Islam di akhirat jadi belumnya nage kekerepekan sarua kuarinya na tratri engke masih ada sate sia maksudnya ngaji abeh nyaho aing di mana kesalahan anak jang introspeksi tobat lamun henteu nyaho tuh moal tobat mentek lamun kuari negara teh dibejaan kesalahan anak atunya na tiis di dunia nah jeung kiaina engke bakalna ka neraka sarua kos fudoli sebab teu pernah mere beja nyana tuh ikulah mapan begitu ku malaikat deui seret aya naon malaikat kunaon teu pernah nyaritakeun kesalahan-kesalahan di negara minimal di kabupaten malaikat orang ngaji ya lah wis dan tuturaken niku mah ora-ora sirah mah cek malaikat itu bahasa apa sih iku Arab kejajaden niku ayat tulisan minimal nyaritakeun urang kasalahan anak tuh engke kan jahe ieu aing loba kasalahan hari ini caritakeun bagus-bagus sabae mah atuh teu nyaho nya jang tobatna belah mana mentek areureun jadi pamarentah teh osok kaju careurik kiai cenah kula ieu neuk ngaji bae emang kakarak wae keur ieu geus batu kaburu cenah kula sibuk adena ge panjang umur sia itu kuari gaji cenah kula loba jasa kasalahan waktu kerja di PNS coba jelaskeun gusia naon kasalahan-kasalahan dijelaskeun anu kuari ceurik bae aya tobat geus eureun jadi PNS na sia mah keur ieu jadi PNS itu kuari mah korupsi ge teu bisa jaga eureun aja bener teh cenah tobatna wallahu alam geus kitu malah geus bejakeun tanyakeun ke malaikat kitu bener teh si tobatna teh cenah kieu lah sok galalaga itu aing iman galalaga ngan ngaheureuyan dong geus ya tuh ditarima bae tobat mah asal beneran tuh urang nyaritakeun kesalahan TNI kula nyaho ya lamun dicaritakeun kesalahan korupsi dah maksudnya insyaallah nyaho make jasa nyaho jasa teh ulah haju terlena nu mentak ngararaji teh mantak ngajina ulah jeung sabangsa mentak lamun ngaji di kiai partai moal nyaritakeun kasalahanan geus salah bangunan teh salah jeung kiaina ge saralah teu nyaritakeun kasalahan kan ai kos kieu mah ngaji urang nyaritakeun lah cenah minggu hareup aing moal ngaji itu sanu nitah kuari balik sia nangtung ka nyahoan ge buku sakabeh itu isin mah sia guys ieu pelema mana sih ngajin sebenarnya wa kadza ma akhadahu wahidun harta dicokot min daril harabi ku saurang ghanimah bae awajamun harta dicokot koloban min daril harabi bisa dikotin atus sarwa ghanimah bae aujida atawa kapangi harta teh kahayati lukototi ingkana seperti tingkah lukoto titimuan urang lamun keur lempang di negara urang kemudian mangi dompet urang dicokot ka dompet teh pan eta teh lain aja jadi milik nu kos kitu teh kan kudu disalabarkeun di pasar urang mah geus sapeker saudara-saudara sekalian siapa yang hilang dompet aya awewe dompet saya hilang dompetnya bentuknya apa merah ya iya ceknya hilang bungkusnya doang dompetnya mah ada lu bener atuh sih tah dompet ulah dibejaan ukuran gede letikna komosina warnana engke nyana lamun geus aya karat maksudna geus aya saya hilang
hilang dompetnya besar apa kecil, warnanya apa gitu kan, antara mana dan mana perkirakan itu kalau jelas eusina naon karena kurang jelas dikeun tawa disalabarkeun teh di masjid pangjumaahan tuh geus urang poe Jumat teh cicing di lawang leungit dompet teh leungit dompet teh leungit dompet teh namun teh ke Jumat hareup kitu deui leungit dompet teh leungit teh lamun aya leungit kula tanyakeun tah eta kan lu kotoh teh kos kitu nah ieu mah kieu maksudna di negara kafir harobi kemudian manggi harta berarti kan lain berdasarkan paksa, lain berdasarkan maling, tadi makan berdasarkan koron paksa atau berdasarkan seriko maling ieu mah lain ngagoler berarti kan lu kotoh ngaranna tak eta ge sarua we tetep we jadi gonimah bae lamun urang nyokotna di negara kafir harobi. Faiman kana qaulul muslimin wajib ta'rifuhum kongang ayana eta harta teh milik jelema muslim wajib kudu disalabarkeun mun urang papanggihan kabeneran manggina teh di negara harob tetapi aya kemungkinan ieu mah barang teh barang anu muslim sebab di jerona barang kurang ditingali teh aya bismillahan masyaallah nomor kedua aya wafakan beuh poharai masyaallah di dinya ge aya wafak mahabbah berarti wafak percintaan ieu kajian kukuba asihan nah di jerona teh aya tanda-tanda milik muslim nah eta mah henteu jadi gonimah eta mah jadi lukotoh berarti salabarkeun jadi kemungkinan tah bantah kemungkinan kos karar itu teh diperhitungkeun di hukum Islam mah ya di hukum Islam mah diperhitungkeun namun urang gitu naon ngaranna manggi hewan nang mencit tak ieu teh nang mencitna nang mencit kebo misalna munding misalna nang mencit menang mencit cuman ieu teh nu mencitna teh saha apakah kafir, apakah muslim, mun kafir kan halal. Diperhitungkeun kurang aya kemungkinan tak kemungkinan kos kitu teh jadi keputusan. Lamun kemungkinan nu mencitna teh ieu orang muslim atuh jadi halal. Lamun kemungkinan anak jelema kafir atuh jadi haram. Tah ditinjau kurang kemungkinan seperti kos itu. Ya. Nah ieu ge sarua manggih lukotoh di negara Arab tetapi aya kemungkinan ieu mah milik orang muslim wajib disalabarkeun tetep masyaallah walil ghanimin tabasutu fil ghanimah menangkan nyokot jarahan memeh dibagikeun teh ieu ala kadar tabasut fil ghanimah meme kurang dibagikeun lamun memang ieu teh ghanimah atawa ieu sebagai lukoto ieu teh meunang memeh dibikeun ka pemilikna ku urang dialep manfaat nyokot jang sakadar dahar kekuatan urang jeung wa ma yasluhu bihi jeung urusan-urusan anu ngajadikeun kana kaislahan terhadap eta harta ketika urang nyalabarkeun ka pasar kan kudu make ongkos maka dicokotlah ku urang ala kadar ongkos jang nyalabarkeun kitu keneh ku urang jang pengamananana
ikan kudu melalui ongkos. Nah eta ge sarua meunang ku urang dipergunakeun sakadar ungkas ongkos pengamanan. Gitulah caritaan tentang ghanimah. Berikut aya kemungkinan lukotoh. Walahmin jeung daging meunang sarua bae di alp walahum at-tabassut wa adon bi akhdhi kulli ta'am nyokot setiap pakadaharan anu dibiasakeun di daharna. Masalah kos gitu. Bahkan lamun urang mapanggihan aya nu wajib didahar tapi lain jadi milik ngan kudu didahar teu meunang diantep. Urang lamun manggihan dompet baeusina di jero urang di duit. Waduh lumayan ya mesin aya 50 juta na ieu. Masya Allah bisa pakai meuli karimun nih. Aduh. Tah eta kan urang jangan sekadar ungkas ongkos bat untuk masalah. Tak eta teh si duitnya kan urang diamankeun. Tapi aya nu kudu didahar. Urang lempang ke pasar Kemis, ke dieu mah di dieu ke pasar Kemis lempang. Pasarna pasar Kemis lempang Senin jeung Kemis. Kemudian di jalan Manggi bungkusan lukotoh ngaranna karunya amat di jelema meureun tas di pasar cenah. Waduh diamankeun lah kayak disalabarkeun sore. Barang datang ka imah di deuleu kurang orang bubur. Bubur cenah meuli bubur. Nah, lamun diisukeun hayang nyaho coba bubur. Ya teu sabira bubur. Lamun diisukeun kok mau jadi 2 poe atuh 12 jeung nu kaluar isuk-isuk. Tah, nu mantap eta mah dahar we heula dahar. Dahar mun loba anak bikin tetangga gitu. Yes. Ieu cenah merean bubur tenang, ke nyaho ngaganti geus mah. Dahar amankeun. Da kurang salabarkeun, sanu leungit bubur, sanu aya nu ngacung. Gula. Sabaraha sia leungit 5 bener berarti. Antara jalan kamar jalan pasar Kemis, kula teh keur lumpang, ngeunah bae prak aya anjing lumpat. Jadi kula jisieun digegel anjing, ternyata raga. Di mana buburna? Geus sabaraha poe? Geus aya cenah 3 poe mah. Buburna geus aya di dieu. Iya tuh mah. Terserah sia tah. Ini kayak diganti apa kan dek nungguan keluar bae. Sia macam-macam. Eta mah diamankeun tetep ganti. Ya Allah ya Rasul belain urang sayur uduk bangsa nu kararitu teh keur carita makin kolot makin ngegedean tah himah narakana sekali deui. Ieu mah berkat inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah simkuring khususna umumna urang sadayana kempel di dieu dina raraga dorong doa ngabesuk ka dulur urang keluarga urang anu geus aya di alam barzakh. Anu urang ge pasti moal birek deui moal kembang boa deui urang ge sarua bakal nyusul sakumaha nu diucapkeun ku junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahiqun. Aranjeun kabeh wahai ahli kubur geus tari heula miheulaan kami. Wa nahnu ceuk kaji pendi kami ge bakal nuturkeun. Wa nahnu alaikum tabaun bakal nuturkeun. Wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahiqun bakal nyusul moal kebal deui urang aminan amin.
mudah-mudahan nyusul. Abah Haji Sukari 40 poe geus aya di alam barzakh. Memeh nama nyana babarengan jeung urang. Barang daharna sarua jeung urang. Sangu daging nginumna sarua. Kitu keneh bubuahanana sarua. Tapi barang geus maot mah horenganan kadaharanna lain. Kadaharanana hayang dibere ayat-ayat suci Al-Qur'an. Doa-doa, sholawat. Beda horeng kadaharanan. Atuh kuari bae urang kiriman Haji Pendi. Ulah dibere nanaonnya nama urang hadiahan bae ila ruhi Haji Fendi Al-Fatihah. Urang Al-Fatihah. Orang teu beukieun nya nama rohna ge. Teu beukieun nya nama berarti jasad jeung rohna beukina ngan ka daging doang. Sangu jeruk ternyata horenganan Allah nyiptakeun manusia teh beda-beda. Aya anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jadi Rasul Allah, nabi pasti. Aya anu diciptakeun teh sakadar jadi nabi we teh diangkat jadi Rasul Allah. Aya anu diangkat teh jadi wali Allah. Aya anu diangkat ku Gusti Allah teh jadi pangkat sholihin. Aya anu diangkat ku Gusti Allah diciptakeun teh sekedar mukmin. Aya deui nu diangkat ku Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah jadi munafik. Geus ka ditu nu jadi kafir murtad. Jelas lamun manusia dilahirkeun ka alam dunia diciptakeun ku Gusti Allah jadi Rasul Allah pasti nabi. Tempatna geus jelas moal aya hiji-hiji acan nu dikanarakakeun pasti ka sorga. Eueuh hiji rasul, eueuh hiji nabi nu diasupkeun ka neraka. Mantak di Bandung aya nu hayang jadi nabi, Nabi Asep. Ku hayang-hayangna ka sorga embung ka neraka, urut tukang beca eta. Urut tukang beca, ku resep-resepna nyana nabi mah ka sorga lah aing ngaku jadi nabi bae lah. Deres sama orang Bandung, henteu orang pangodokan. Mun urang pangodokan kan jore, masa nabi ngodok. Atawa aya urang aya nabi lahir di Rancabango, aing mah teu hayang. Jore ngaran lembur Rancabango jore kan. Atuh jore coba Cilongok Bay. Siapa hasud? Atuh jore Rancabango, Masya Allah. Lah lembur iya masalah. Nu penting jelema-jelemana nu bararagus. Diciptakeun ku Gusti Allah jadi syuhada. Cara para sahabat di zaman Kangjeng Nabi jelas. Syuhada mah ahli surga. Diciptakeun ku Gusti Allah jadi aulia-aulia Allah. Jutaan, puluh juta, ratusan juta nu diciptakeun ku Gusti Allah jadi wali-wali Allah nu geus tenar di urang, bahkan selalu ku urang dikenang di hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir, Abu Hasan Asyadzili, geus puguh mazhabul arba'ah Imam Syafi'i,
eta anu suku urang dihadiahan Sri Sikti Ma'rufil Kurhi Junaidil Baghdadi ya Allah eta lain sambaragan jelema belah dieuna di urang aulia itisah wali-wali sanga di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin aya di dieu nu ngaran Hasanuddin aya tukang naon ngaranna mah bagus Hasanuddin Masya Allah tapi horengan wali yang monggen lah sakitu bae pokona mah tah aya deui di urang putrana Syekh Maulana Yusuf beuh Masya Allah aya di dieu Yusuf ayalah kok urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf mah nya kasep nya nabi sorga aya Yusuf dia ya Allah ya Rabb jelas para aulia Allah aya nu diciptakeun ku Gusti Allah teh jadi sholihin anu bisa hablum minallah hablum minan nas jeung manusia tara aya codeka istimewa pikaresepeun lantaran mun nyanana nangga jeung tatangga silih ajeuna silih asah silih asih silih tanya silih bere silih doakeun pan ari di lembur pondok mah jeung tatangga ge teu wauh kampung pondok teh kampung si eta teu wauh jeung tatangga bahkan lamun eta tatangga tabrakan hadege pada eta senep kana jantung sholihin mah Masya Allah jeung tatangga jeung babaturan indah boga babaturan sarua pada ngawarung warungna maju alhamdulillah Gusti keun bae abdi mah teu maju ge asal babaturan abdi bae eta ku bahasa ngeunaheun pibuktieudan Masya Allah aya nu tani sawah babaturan urang mah baragus di desa sawah urang mah kuwereng alhamdulillah Gusti kajen nu abdi mah kuwereng ge asal babaturan bae bararagus tah lamun kos kitu kan ngeunaheun ieu mah lain kitu pan Gusti kok nu abdi kuwereng nu itu henteu awas bawakeun bensin ku aing sia tah eta hararese hablum minan nas narapi geus puguh hablum minallahna sholihin sorga sarua kedeh mantak urang aing ngadoa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima zalikal fadlu minallah na eta dianta ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudnibin wa ya mukila asaratil asirin wa ya mujibas sualil abidin irham ya Allah hadaka min dzal khatil azim wal muslimina kullahum ajmain Allahumma ja'alna ma'al akhyaril marzukin alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim hayang ya saurang di akhirat dibarengkeun jeung para rasul Allah jeung para nabi Allah jeung para siddiqin jeung para sholihin di akhirat bakal di kelompok-kelompok dibere bendera saurang-saurang urang milih di bendera nu eta tadi berangkat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Haji Pendi moal ka aja moal lantaran guarina ge benderana Golkar PDI geus aing mah ti kuari pepegatan jeung si aing gua teu hayang aing aduh rusak hiji jeung nu kos kararitu mah ieu aing mah benderana geus teu kudu make bendera kitu aing mah benderana Al-Qur'anul Karim mulai bendera-bendera kos hati mah palalaur aya nu wasiat sagala abah mamun paeh bendera PDI kuburkeun ka jero goblok teh urang pondok tolong bendera Golkar asupkeun ka jero emang ayat kursi wah budak ayat kursi gitu beunang diasupkeun ka jero paling ditulis di boehna
make cidu ge ulah cidu haji pendek atuh cidu ahli Allah saya tuliskeun gede Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la diboehna beunang omat tapi besi ke urang dia maot coba haji pendek gerokeun kena nulis bah tu malaikat ge kieu bae ieu tulisan saha ya karim ya Allah teh ieu mah keur carita urang lamun teh mah ditanya Aisyah awak asup ka kelompok nu mana ja Rasul mah geus moal eueuh nabi kitu keneh jang geus ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang para syuhadat ceritana baheula mah istimewa terus para aulia Allah ai maneh kelompok mana ya awak engke di akhirat bakal na asupna ka kelompok mana nu tadi makan geus jelas tamah boga nilai tersendiri di akhirat jelas geus moal bireuk deui ketika urang di kelompok nu eta ayana di kelompok kredit ayo sia kelompok kredit motor can anggeus datang ka ayeuna mobil kitu keneh ieu mah motor jeung mobil datang ka dibawa deui ku bank da kuari can nyokot deui ieu kelompok eta ya Allah ya Rabb sia dek kade urang ieu kukumpulan di dieu teh lain diondang ku keluarga lain diondang ku kula lain diondang ku kori lain diondang ku tokoh dieu diondang ku Haji Sukari cik almarhum Haji Sukari wahai urang kampung Rancabango ye abah Haji geus paeh maot besi sopan teuing urang dieu mah paeh bae beda kan ai maot maka jelema ai paeh maka kebo ya urang dieu mah anggap kebo lah atuh bahasa ge kan beda di Bandung hayam di dieu kotok di Bandung mah tai kotok di dieu mah tai hayam tibalik di Bandung mah kan ieu teh piceun tai kotok ngarada ge ka kotok ulah sopan di urang mah di urang piceun teh tai hayam haji peni ge kuku sok kadenge tai hayam piceun tanya ku urang mah aja dahar jeung kotok ih dahar jeung kotok taina hayam blon teh coba saya tidak ngerti datang ke paeh asana mah moal ngerti geus sih mah ya Allah tah cek Abah Haji masyarakat keluarga ya Abah Haji geus aya di jero kubur geus teu bisa barang dahar deui beramal ge geus teu bisa sesuai jeung nu diucapkeun ku Kangjeng percis cek Abah Haji idza matabnu adam in qata amaluhu pegat amal paeh jelema pegat beramal deuk kumaha beramalna tuh jeung geus nyawaan boro-boro salat puasa mandi ge di pandian mun aya nu mandi sorangan urang dieu paeh haju mandi sorangan deuk kumaha coba deuk kumaha coba begitu deui pandian ulah waka kayak kula mandi sorangan atuh urang dia bisa ngajengkang kabehan tapi aya jelema nu mandi sorangan saha tuh Gunung Santri soleh Gunung Santri nuku urang sok dizarahan nyana mah maot di luhur gunung terus nyiapkeun boeh sorangan ngagali kuburan sorangan mandi sorangan Masya Allah wali teh mah jelas nama wali mah geus macem-macem geus wali mah zahirna hungkul nu maot teh batinna menti dari sia kuari geus paeh da kaleuna lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ketika muriang
muriangna nu luar biasa kritis gering bahasa kritis teh orang di mana parah orang dia keteng nyaon kritis kan atuh kula mah sok aya bahasa-bahasa kitu sok inget digondongin Gus Dur teh aya urang Madura kiai kabeneran ngundang Gus Dur jeung pondok anyar alhamdulillah Gus sekarang pondok saya udah rapi waduh di atasnya juga udah pasang internet cek teh maksudnya internet meren udah pasang internet cek bagus yes sekali deh diundang deh eta teh nya masang internet bener masang internet ngomongnya salah deh alhamdulillah sekarang internet udah dipasang cek Gus Dur tibalik balulus sama cenah ai tadi internet jadi internet ai kuari internet jadi internet atuh iya dia tuan ngomong teh kos itu mana cek nya handphone head nama headphone itu nyahoon bahasa Inggris kan kudu nama hand namanya headphone nya waktu utama headlier kadinya saya jadi loba bodoh mah tapi kula resep ngahiji jeung nu bodoh teh resep asa pinter aing ya Tadi Abdul Qadir Muriang parah pemajikan anak insuna kabeh daratang tuan saya geus kieu napas geus kaluhur ka handap napas geus kaluhur ka handap careuri kabeh pemajikanana anak jeung insuna udang tuan saya wahai pemajikan wahai anak wahai incu ulah ceurik ceknya Abah ulah dicengcerikan muriang nu ieu memoal ka maot abah mah muriang ieu mah melila kene abah ka maot cek anakna kok bisa lila kene emang abah apal-apal tuh di Lauhil Mahfuz aya kene anak abah hiji deui can kaluar ditonggong abah engke bakal dingaranan Abdul Rozak oh eta meureun cilongok teh nya lain teu merojak mana tuh apalin walimah bahwa manehanan encan wa kamaot apalin Masya Allah karim namun kemari kula di Jogja dongeng aya seseorang nu ngaran Muhtadi jelema biasa bae tani jelema kadang-kadang atuh ngaran-ngaran marhaba biasa terjadi nomor hiji pakai anak tilok pakai jas cara sia tilok biasa panjang plit teu hebat lah secara pandangan kasat mata teu hebat begitu tatanggana aya nu maot daratang jelema ngalayat kabeh kadinya termasuknya na begitu nyana ningali seuri nyana mun ceuk bahasa Sunda mah can maot nyana mah atuh cek keluarga can maot kumaha aja geus teueuh nyawaan sekali deui encan can maot sarkelan ku jelema dipencetan dampal sukuna bahkan mun di Rancabango mah sok digegel ya geus eueuh geus maot kabeh menyatakan kiai-kiai jeung kasepuhan-kasepuhan maot cek nyana acan geus bae di jam 10 jelema ngalayan rame jam 12 mulai siap di pandian ba'da zuhur di pandian bungkus menjelang asar sholatin langsung bawa ke makam begitu diasupkeun ke kubur nyana huda kula di mana cenah ieu nu nguburna modal nu kararieu atuh ngajengkang di dinya hampir nu maot hirup deui nya pae hampir udah Masya Allah biasa udah atuh kaget kan kabeh loba-loba atuh nguburkeun ngaranna ge ayeuna ada kaimah ge rada rarasaan nu saja nih si budak hirup bener apa henteu sih ya datang ke aing kudu dibawa pakaian boeh caknya nih langsung datang ke imah ganti baju ditanya iku malah lakona
cik manehanana kula ngahiji di hiji perkumpulan haju tidinya langsung perasaan iya naon gara-gara dek hujan begitu dek hujan kula ngiuhan barak ngiuhan terjadilah ngiuhan ceknya eta sempit tempatna orang bae dina mata kasad mamaot nah geus teh kacaritakeun tah kos kitu mah ieu mah ko nyahoeun tamu tadi teh nyahoeun bahwa ieu can maot istimewa berarti jelema istimewa kan berarti nyahoeun can maot nah aya jelema anu nyahoeun ka bangsa ruhani urang lamun nyaritakeun Habib Lutfi ayeuna kamari Jumat kamari kan keliwonan syahriahan jamaah di Tasik nu sok ka Cilongok aya nu berangkat kan ka ditu minta izin ka kula abdi cenah bade ngiring ngaos ka Habib Lutfi mangga ka Pekalongan 2 mobil lah nyana begitu 2 mobil sampai di lewat Cipali aya nu nelpon salah satu keluarga mendadak maut akhirnya eureun 2 mobil nu hiji musyawarah berangkat ke Pekalongan mobil nu hiji deui balik ka Tasik geus sakitu berangkat bae datang ka Pekalongan langsung subuh isuk-isuk kapanggih lah jeung Habib Lutfi cek Habib Lutfi emang siapa yang meninggal sih kok nyahoeun encan aya nu ngomong saurang-urang acan siapa yang meninggal di Tasik tadi kan 2 mobil atuh langsung bebeja trek eta bisa nyahoeun apan di dieu mah awewe salakina kawin deui wara-weru lah iya ge mengkonon lakine wis rabi maning tertanda ruhani urang jauh deres tah mah salaki teu kajauhan ku pamajikan main serong salaki teh nyaho lain ranca bango dan jambongo mah geus biasa tah mah ieu mah di luar nah ieu bisa teh nyaho kitu ruhani ya Allah ya Rabb lamun kula zaman ngaji ka Abuya Cidahu malam Salasa peuting ngosok maca Yasin ieu keur carita ieu mah keur carita kahebatan Abuya lain kula sok maca Yasin ke tabarok ke waqialah sabi-sabi baca Quran teu talar nu katalar bae nya aya juz amma mah beureun baheula mah talar ku ari mah lam yakunil poho tuh kan coba 5 juta ya lam yakunil aya sia mogok bayar sia kaing Kuku lagi sok ditangtangan tetalar boro-boro lam yakunilnya nama izazul tetalar cencengan hampura kieu geus kolot mah kieu lain geus kolot tiba heula teu dibaca Yasin baca tabarok waqiah nu katalar we nu katalar geus ngaji lah di Abuya begitu ngaji di Abuya nyurahnya na masya Allah eta surahanana daripada urang ngalamun ngaji jauh di mobil maning maca Quran Yasin tabarok waqiah eta teh surat Kahfi wah hayu bae cenah du talar mah Quran dibaca ji sia ka aing mah abah Abuya nyahoeun tah aya jelema nu nyahoeun ka ruhani sakumaha tadi geus puguh Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi ketika beres perang aya sahabat anu milu jeung Kangjeng Nabi ngaberesan onta Kangjeng Nabi beresan kendaraan Kangjeng Nabi istirahat setelah istirahat aya anu mana maot jana wah kabeh sahabat nu sejen seuri syahadah cik sahabat nu sejen mati syahid cek nyana bunga amat ku Kangjeng Nabi ditingali lah henteu cek Kangjeng Nabi teu syahadah ih Tuhan ieu kan syahadah lantaran seperti tadi ka panah henteu cek Kangjeng Nabi ngaliri ka luhur henteu langsung ditaros ya Rasulullah di mana letak henteu syahadahna cek Kangjeng Nabi
aya 2 selimut nukunyana igonimah disumputkeun moal dibikeun moal dikumpulkeun jadi ieu pamalingan 2 selimut barang ditingali bener ya 2 selimut lamun 2 selimut bae ngahalangan kana kasyahadahan atuh kok masih ieu sabaraha puluh karung dipaling kunyana ya Allah ya Rabbi tah ieu ya Masya Allah karim aya sahabat ahlu sufah maut begitu maut dibuka sarungna di dia aya sadinar di dia cak Kangjeng Nabi kai ye seuneu neraka sadinar bae jadi seuneu neraka lantarannya na bebeja nama fakir bebeja nama miskin tapi ternyata aya harta nu disumputkeun lain disungut lain di hati teu jadi ahli sorga itu komo model asa nunjukna lah segitu bae pokona mah surga yang jadi surga hese ya Allah tah ya aya jelema anu geus puguh Kangjeng Rasul mah Kangjeng Nabi mah geus hese jaritakeun apal saya ti zamanun berarti kan ditempokeun ku Gusti Allah hijab teh dibuka saya ti zamanun ala ummati bakal datang hiji masa terhadap umat kaula di antarana yuhibbunal hayat wa yubunal maut resep jasa kahirup embung jasa kapaeh kayak di akhir zaman mah resep jasa hirup embung paeh sehingga ku resep-resepna hirup embung paeh embung berjuang nungaran nyekel senjata tidak perang ngalawan musuh Allah ngaluhurkeun agama Allah embung sebab besi paeh ketika nyaritakeun tentang agama embung nyaritakeun nu bener besi ditewak besi paeh engke di akhir zaman mah kiai, ustad, santri geus puguh pamarentah embung paeh ge. Paeh teh embung. Lantaran ieu kaminahan hirup di alam dunia teh resep kana dunia, embung kana paeh. Kangjeng Nabi nyaritakeun. Sayati zamanun ala ummati yuhibbunal hayat wa yubgunal maut. Boro-boro kita perang, kita berjuang, boro-boro kita masantren hungkul ge ulah aya sakola masantren hungkul embung besi teh hirup embung santri cereknyana teh lain jelema santri mah setengah jelema ulah mondok engke kumaha ka dituna hese dagang hese jadi pejabat hese dan lain-lain sebagainya ku resep-resepna hirup datangkan nu bener dipake ka embung mantak lamun aya urang lanca bango mondok diseungseurikeun ku urang dia deuk naon sia mondok ih, budak boga wawasan. Padahal mah santri mah wawasanana leuwih ti pejabat, leuwih ti mahasiswa, leuwih ti sagala. Atuh pasti mahasiswa mah paling nyaritakeun wawasan dunia, kumaha politik, kumaha ekonomi. Santri mah kumaha ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Geus lain urusan dunia deui santri mah. Tuh kumaha caritana engke di jero kubur. Masyaallah karim. Kumaha caritana dan kumaha caritana engke setelah maut eta lain wawasan teh jadi lamun Kangjeng Rasul mah geus jelas para syuhada geus jelas Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar lamun urang nyaritakeun kaistimewaana tentang ruhani apa haleun atuh lamun Sayyidina Utsman kadatangan tamu assalamualaikum waalaikumsalam Sayyidina Utsman senyum aya keneh nu zinah cenah cek manehana saat ieu nu zinah zina naon ya Tuhan zina mata eta tamu teh tadi di jalan tas neuleuan awewe aya awewe di deuleu kan zina mata ngaranna kaambeun ku Sayyidina Utsman lah kaambeun lamun ieu ngazaman jeung Sayyidina Utsman geus kieu bae normal teu kuat sakira ieu si jelema apa lain sih sakira jeung monyet teh bauan ieu sakira ieu bau jelema maksiat kan bau teh ya lamun para aulia Allah urang nyaritakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir geus dahun sakumaha tadi muhtadi seorang manusia biasa-biasa apaleun ternyata horeganan diurus ruhani sedengkeun awak urang nu diciptakeun ku Gusti Allah jadi jelema sote aya ruhan ketika ruhna kaluar awak urang geus lain ruh deui lain awak lain jelema deui mayit disebutna bangke disebutna roh urangna berhadapan jeung Sang Maha Pencipta awak urangna dibawa ke kuburan teu saha dibawa ke kuburan
cenah ieu mah presiden bawa ka kuburan, cenah ieu mah menteri bawa ka kuburan, kubur anakna ge anakna nitah di kubur bae, cenah ieu mah jenderal kubur, cenah ieu mah kapten kubur, cenah ieu mah kiai kubur bae, cenah ieu mah haji peni balangkeun dikubur bae oh teh dikubur kabeh nu kuari siap dan jenderal, nu kuari siap dan kolonel, nu kuari siap dan lantaran letnan hae nyana anak buahna nu nincakannya ayeuna di abuya di kiai di mama maut muridna nu nincakan kuburanana hae ngan teu cangcaya atuh paeh ge ari anu sok ibadah mah lantaran paeh teh didamba-damba paeh teh sebab deuk istirahat di jero kubur ngeunaheun paeh teh teu salat teu puasa teu zakat geus teu ngaji deui hirup di jero kubur menikmati hasil ibadah ngeunaheun tuh nyaho nya mah alhamdulillah daek isukan paeh mah ngaji cenah alhamdulillah geus diheula batunya penipu ya jemaah orenganan aya paranti nah awak urang lamun sehat ngeunah dahar asli rarasaanana asli lamun sehat ketika urang dibere jeruk amis asli berarti sehat ketika urang dibere semur amis ngeunah sehat lantaran dibere urang anggur amis sehat normal lah ngeunah ketika dibere gering ulah gering parah sari awan bere jeruk mulai guys aduh bere sambel dia ngabunuh aing tuh ieu be nyeri huntu ieu geus nyeri huntu geus sabulan teh cager-cager masa sih air nyeri huntu sabulan jadi lo kayak di mana ge paling 2-3 selesai ieu mah sabulan encan cager-cager ieu teh berarti SMS ti malaikat Israil nu sebenarnya mah geus SMS tah awak urang ketika sehat ngadahar naon bae ngeunah ternyata horeng ruh ge ketika sehat baca Quran betah, baca zikir betah, puasa sholawat betah, babacaan betah, lamun ruhanina sehat. Sakumaha jasad lamun teu sehat teu geunah barang dahar jeung nginum, kitu kene ruh urang dibere maca Quran karaksa ayat doang haju heuai bae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallahul azim barang dari TV mah aja sajam 2 jam kuat berarti ruhna gering ya ruhna teu daekeun barang dahar masyaallah sholawat 4444 oh memeh berangkat 444 atuh masih kene seuri 44 masih kene Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al wa tutahhirna min wa tarfa'una jami'il khairat akarang sabalik doang geus galentuk atuh ieu mah lamun dibere 100 paeh jeung maksudna ruhani lah berarti gering ruhani na gering masyaallah kari lamun waliullah teu eureun-eureun maca sholawat zikir teu eureun-eureun zikir jeung maca sholawat teh lantaran lazat ngeunaheun nikmat masyaallah urang nyaritakeun nikmat urang mah kana kadaharan para aulia Allah para sholihin nikmat mun maca Quran
lain cara tadi maca Quran aong-aongan lain tengah peting jam 3 nu tadi ge masalah jang syiar narik-narik supaya orang bisa sekali-sekali sok geura supaya orang dia jang ngeunaheun teh soraan ri urang mana sih geus kawin tak encan dah nanyakeun kitu bae kan atuh sanajan geus kawin ka karak hiji mah masalah ikut cerita jam 3 buka Quran baca sorangan tuh eureun sampai jam 4 terus ke masjid seger awak seger roh seger Masya Allah cuman cerita doang kan orang makos gitu paksakeun coba kepeting coba ngajajal 3 hudang langsung maca Quran emang aya hurupan eueuh sih geus langsung kieu ngagebleng Quran ganti lain Quran ganti mata tojos ruhani gering Masya Allah dementak lamun di torikoh mah ya perkumpulan para murid khusus teu meunang ka iluan kuno sejen aya nu nanya kiai kok bisa teu ilu bae kami mulah kok bisa ulah sih gitu amat ulah lantaran nanya deui moal kuat nu matak diulah teh moal kuat ya zikir ge kan sampai 10.000 tadi zikir 100 bae kadeuleun geus goyang illallah nu digigir kula bae illallah kula geus boga rarasaan ieu budak kudu dibodem ya illallah karang 100 geus illallah asal 200 geus soraan atiga calangap geus 200 lah oh 300 diimpus nu batak ulah ge sok aya jelema hayang milu ulah di perkumpulan khusus teu meunang milu lain diulah nanaon boal kuat sebabna ruhanina gering kene nah ibu lamun teh mah ieu awak gering ka dokter ruhani gering teu pernah ka dokter wayana nu teu kuat maca Quran embung maca Quran teu kuat zikir embung zikir teu kuat maca salat embung maca salat berarti ruhna gering bawa ka husada insani suka bawa Waalaikumsalam dari mana nih Ranca Bango siapa nama saya Sarwiti sakit apa Sarwiti ini saya kalau baca Quran kagak mau aja dok iya baca Quran kagak mau ngantuk aja terus zikir juga sama ini saya mau berobat ini mah harus ke grogol sakieu teh lain jurusan sakieu ya Allah ya Rabb nah iyalah ruhani Masya Allah mantak kisah Syakikil Balkhi nyarita dina Nasoihul Ibad talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin kaulan neangan 5 perkara ternyata kapanggih di 5 perkara talabna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana ternyata fawajadna kaula duha kula manggihan di salat duha ternyata lamun urang sering salat duha sekali 2 kali 3 kali poe sapoe 2 poe terus bae setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah embung nu ngaran teu salat sanggeus salat embung teu berjamaah eta balukar tina salat duha bakal dibere ngeunaheun geura ge eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balkhi ngeunaheun sakieu ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh henteu sia waktu inget ka bangkrut bae sih henteu lamun tani Masya Allah subur tanina ieu berkat salat duha
eta nu koskara itu nama geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua talabna dia al kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jang urang raja bangun 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud sakitu 2 bae sholli sunat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allah syaratna sare heula sanajan sakrajep lamun hayang salat peuting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat ge geus cenah kiai salat tasbih ngomong doang geus ya keur dongeng doang keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa soal salat tasbih nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat nah ketika diasupkeun ke jero kubur Masya Allah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ke malaikat kok ieu caang amat oh ieu tahajud Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek nyana nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cenah ieu penting teh wal penting tahajud tahajudnya karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya kerna-kernaan lillahi ta'ala Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat tarolah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt Masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang di jero kubur teh kapanggih ku kisah kigil bakli fawajadna fi sholatil lail caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud barang tahajud sare deui subuh korban jam 7 ai tahajud ai subuh koboan usolli fardhu subuh koboan ieu teh beres padi aya jelema nu kos kieu nya nah ieu Syakikil balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail ya Allah ya Rabb talabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalametkeun jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih kukula horenganan jangan jawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran ya Allah ya Rabb lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan hese ngomongkeunana tak kos kitu mah kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin Allahu akbar rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat kahfi rakaat kedua ti surat kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas Masya Allah karim kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata eta si kubangun ngukurna kumaha macana urang lamun keur sajuz
setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah juz sajuz teh ya 5 non gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok iya bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh berang eueuh peuting eueuh jam ngancelok ka alam eta seperti kos kitu aya keneh ku ari ge nu seperti kitu teh aya keneh oh kiamat lamun nu kos kitu anu kos kumaha cenah kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengka salengka mantak jangan mah gilir ge teh kudu naik mobil atuh jangan mah nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengka ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon tah jelema nu kos kitu nya tah ieu oreganan baca Quran urang maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho ada bebeja ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu ku kula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampekeun ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa sekolah teh hafizul Quran silaka lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna atuh langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran oh dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang merenganan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali masyaallah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu enclok-enclokan belah dia dagingan belah beteng aya saeutik belah tukang ka dia dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa tah kunaon nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru urang sarerea nuanieun kan mandian nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa masyaallah seungit aya kiai 3 kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salian tinggi nyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atuh pan ieu mah nya ngeriditkeun nya ngeridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokona teu bisa kuku bae teh mah jero teu tanggung jawab geus pokona seperti eta ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus hese caritakeunana seungit teh jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan
kukula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawab salam bisa nyaho kitu untuk teuli lah maot lah ngeunaheun ningali sengit sababaraha kiai sengit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu keur carita ka ja kuarina ge geus ka ambe can maot geus ka ambe atuh kumaha dengan tak kukula diajak ka mamana ge pamajikan tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikan kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula orang kada lain paeh jelemana paeh etana lah pokona mah geus dicak pamajikan geus mangpaatna ja tah nomor kahiji nomor kadua matak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon nu bisa kuari bisa cenah kulhu Quran keneh geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka deuk kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tenden make batu hiji Qul huwallahu ahad 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta tah hiji nomor kahiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum wassadaqah kapanggih di puasa jeung sedekah ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayangna naon aya nu sok puasa tuh 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok tah itu lain puasa nu kos kitu puasa karena Allah aya santri 7 peuting puasa bae beh bukan lagi cabai rawit beh pohara jasa siek puasa naon sih hebat amat pasang-pasang sarwiti aing goblok ceuk sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atuh lain puasa kos kitu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat Masya Allah tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae tapi begitu diputerkeun Izqala Yusuf be Masya Allah mana Kang Pendi emang enak ya aduh abdi rindu cekeun teh mana Kang Pendi mana cekeun jangan keluar pede teh horenganan make bata jeger bae sia ngaganggu aing bae ya Allah ya Rabbi nah iya ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kabeh urang bakal ngajembat justru ngajembat teh orang ayeuna urang kuari keur aya dina jembatan Siratal Mustaqim kuari ngajembatna anu kuari sering sedekah nu kuari sering puasa eta ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim nah Masya Allah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga aya anu kos manuk plek langsung datang aya anu kos kuda datang ke surga aya nu lumpat plek aya nu lempang aya nu ngesot tapi tetep bae datang aya nu kakarake salengkah dua lekah gejebur iya
jalan ke jebur bagus tadi awal aduh keadaan ada kumaha tuh sodako Masya Allah can nyorang kulang ngadenge di pondok aya nu ngaluarkeun zakat di saya hiji penny jajan orang malah mah zakat batur dicokotan